Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alimis sirri wan najwa wa kasyifid durri wal balwa alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil huda, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka majlisan falaysa alaihi fil qiyamati syiddatu adabin. Rawahu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa wa likulli illatin shifa wa daf'an min kulli mihnatin wa bala wa nasran ala jami'il a'da. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli mahir. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak Kepala Desa beserta perangkat Desa Sukamulya anu kupi baros dihormat, kersana pengatur waktu pemandu acara anu sami dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Bapak Kepala Ketua BPD sareng anggota, para instansi oge, Ketua RT, Ketua RW, jamaah rahimakumullah, wabil khusus hormat pribados ka para kiai, ka para ajingan, para guru-guru nu sami nyumpingan ieu pangaosan rutin. Mudah-mudahan urang sadayana dilimpahan rahmat sinar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji syukur orang panjatkeun kadat Allah, salawat salam ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamina urang tasyakur nikmat yuswa dibikeun deui kana sasih rutinan pangaosan di Majlis Atanapi Aula Desa Sukamulya. Mudah-mudahan langkah-langkah urang sadayana sing jantan langkah fisabilillah sehingga aya dina lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tipayun i'tidal kasadayana nu sami hadir pilih aya dosa sinaran kalopatan kamugi sadayana kajisim abdi kersa ageun ngahampunten. Terutami pilih abdi sugul adab kanggo para sepuh guru isim abdi sapeda pribados mayunan dina ieu kagiatan pamugi kersa ageung ngahampunten.
Salangsuna pamaya di sadayana urang sami-sami dibebaskeun insyaallah kanggo jisim abdi bebas dunia sineun akhirat. Mudah-mudahan Allah ngalungsurkeun magfirah ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali perkawis ngiring doa kanggo pamaksudan urang sadayana terutama anu dipelopori ku Bapak Kepala Desa segala program sing rencana anu mulia kanggo kemajuan kesejahteraan jeung kenyamanan Desa Sukamulya terutama saluran-saluran anggaran dana mudah-mudahan sing dilancarkeun sing diwujudkeun sing disarenan kalawan ridho jeung rahmat Allah sehingga segala rencana dikabulkeun kalawan lancar ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang sadayana sumuhun masih kene dugi ka saat ayeuna diudag-udag ku rasa ka hariwang dikuntit-kuntit ku rasa ka sedih jeung urang sadayana nuju ngidem rasa ka geueung tina sagala pandemi musibah jeung bencana baik anu sifatna panyawat maupun bencana alam ya Allah mudah-mudahan urang sing diraksa amin. Emut kana kasangeman junjunan alam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahasana man adraka majlisa ilmin falaisa alaihi fil qiyamati syiddatu adzabin. Sing saha jalma anu adraka anu nemu anu tiasa linggih kana majelis ilmu di mana wae penyelenggaraanana nu jelas mah urang tiasa angkat di bumi masing-masing menuju tempat nu disebut majelis ilmu baik itu di masjid, di majelis maupun di bumi termasuk aula Desa Sukamulya. Jalmi tiasa imkan kalawan iradat Allah suping ka eta tempat maka jaminanana alaisa alaihi fil qiyamati syiddatu adzabin. Maka kin dina poe kiamah eta jalmi moal kengeng moal kabagian banget nasiksaan. Ari siksaan mah sadayana banget wae sadayana ge. Henteu aya siksaan enteng nya adzabun alim, adzabun azim, adzabun naon cenah sadayana ge adzabun mah anu sifatna hina, sifatna repot, sifatna rongkah eta teh bakal terjadi. Teu aya bahasa kieu sing sajalma nu maksiat ka Allah maka ke di akhirat bakal disintreuk ku cingir malaikat. Teu aya siksaan mah banget sadaya. Ngan eta mah tauqid we niatan. Sing sajalmi nu sumping kana pangaosan niat karena Allah ngajunjung tinggi agama Allah hiasan bahasa maka falaisa alaihi fil qiyamati syiddatu adzabin. Maka moal ayeuna sakin jaga dina poe kiamat ngarandapan repotna siksaan kabagian repotna siksaan. Mung abdi harapan ageung upami sadayana di akhirat moal meunang siksaan dari ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia teh eunteungna akhirat, dunia teh awalna akhirat. Maka mun di akhirat moal meunang siksaan muga-muga sing mancor berkahna ka alam dunia. Di dunia oge bakal kengeng kesenangan jeung lindungan Allah amin. Sakali deui abdi nyamankeun upami pembahasan masalah agama sok di
adreskeun kana pi akhiratkeun aya dunya kumanda urang mah hayang dunya sumuhun da dunya ge kalangkungan sameme akhirat teh naon heula dunya heula. Nah, dicontohkeun ku jisim abdi di payun sareng urang bade ka Jakarta. Yami ditaros mang bade ka mana geuning saged bangun bade tebih muhun abdi bade ka Jakarta. Secara logika teu mungkin langsung ke Jakarta, tangtos ngalangkungan Ciukulu heula. Caringin, Talaga, Cibalung, Ciukulu, belok kanan berenang naon, padu pupur salah kopi selamanya bertunan teh. Dugi ka Cibadak, Cicurug, Parung Kuda, Ciawi, Bogor, mepet pengen Jakarta. Tapi jamin taranya geus kieu, mangga ning saged bade ka mana? Bade ka Caringin teras ka Talaga, teras Cibarung pros bae ka Ciukulu belok kanan bade ka Kadu Pukur salah kopi terus merenang. Nu nanya lagi hanya haluh. Korban ditanya, urang teh didaguan tami, ya teh tungtungna rek ka mana? Tungtungna jelek we ka Jakarta. Mata tadi atuh sumuhun mata disingkat balik ke mana? Jakarta. Mang balik ke mana? Ngawas akhirat. Mau pan urang mah yang dunyanya ge kaliwata. Sampai acan akhirat teh naon heula? Dunia heula. Maka harapan urang syiddatu adabin di akhirat urang diraksa kuhat wasilah amal. Ngaos model kieu kalawan pator Allah muga-muga di dunia ge urang sing disalamkeun. Da aya adabnya sadayana ge ya. Teu kenging sadayana ngemut kieu sakumaha tafsiran dina tafsir Sawini aya bahasa usulan seseorang anu ngiktirad masalah siksaan. Tapi dilebetnya panelebetnya jeung karpet nu tengah teu ka angop. Bisa dijual di perluan ini ada abdi kantos ningali panosan di Cibadak karpetnya sisina bungkus tengah nama kosong di karpetan kunaon datar ayah resihan jeung hawatos we buat tindak karpet siang ulang parkeun karpet tanah mah we da tiris di luar teh hujan angin aduh duwi ka aya iktirad masalah siksa. Setan bakal jadi ahli neraka, disiksa di neraka. Ari setan teh dina seuneu, ari neraka teh seuneu. Meunang setan di neraka keun mah bahaya mah. Nya ku ulama ge dijawab secara logika. Contona kieu we cenah. Ari peureup didamel tina naon? Bahan peureup tina naon? Kulit, tulang, daging. Gitu, sok kebelkeun. Dupi eta pipi sareng bangus tina naon da dalamna. Sami kulit, tulang, daging. Cobi tengelkeun kira-kira laos mah. Cekok dan nyeri sadaya. Walaupun satu bahan. Aina mina siksaan mah tetep we repot. Sabab ari siksa teh isolul alami ala jihadil tahkir. Janten nepungkeun ka nyeri kana jihad ngahinakeun. Itu walaupun satu bahan aya dipamungkeun mah nyeri we. Tadi dia aya apem tah. Sok tengelkeun satarik tanaga peureuss wae mah aya. Itu nya. Dan sekali ini harapan kurang langkungan di acara anu mulia mudah-mudahan sadaya sing diraksa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Sok teu karos waktos mangga urang buka hanca bilih nyang kolom tinggal waktos urang payunkeun kitab nah ieu teh kitab naon? Urang payunkeun kitab nu kahiji nyaeta kitab Tanbihul Muhtarin. Kata Nabi Kitabul Kasfi wa Tabyin fi Ghururil Khalqi Ajmain. Dina halaman
bil barakah manawi jantan ijazah mudah-mudahan merangkangkan murid ku Imam Ghazali amin urang aoskeun heula sasarengan supados berkah. Jana kitab Al-Kashfu wa Tabyin fi Qurunil Khalqi Ajmain. Dina halaman 2 jajaran ka-4 dihanap sariti 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu wahidin sareng ari saban-saban sahiji minat ta'i'ina tina anu taat kabeh wal asina sareng anu maksiat kabeh yan qasimu eta kabagi ila qismaini kana 2 bagian alimin hiji jami nu berilmu wajahilin sareng jami anu bodoh summa ra'aitu teras ningali kaula al-ghururo kana pirang-pirang tipuan laziman kana anu tetep li jami'il mukallafina kasakabe jalma mukallaf al mukminina anu mukmin kabeh wal kafirina sareng anu kafir kabeh illaman angin jalma asomahu anu tos ngaraksa ka eta jalma Allahu Allah Rabbul alamina anu mangelanan alam kabeh wa inna sareng sahnya nyana kaula insya wa ana sareng kaula sareng ari kaula insyaallah lamun ngerasakeun Allah akshifu eta bakal muka kaula an hururihim tina pirang-pirang katipu nakabe wa ubayyinu sareng bakal mertelakeun kaula al hujjata kana hujjah fihi dina ieu kitab wa udihu wa udihu sareng bakal mertelakeun kaula kana eta tipuan ghayatal idohi kalawan banget mertelakeun wa ubayyinu sareng bakal mertelakeun kaula hu kana eta gurur tipuan ghayatal bayani kalawan banget mertelakeun bi'au jazima kalawan leuwih ringkes perkara yakunu anu aya eta perkara minal ibarati tina bahasa wa abda ima sareng langkung indah perkara yakunu
anu aya eta perkara minal isyarati tina isyarah fa'aqulu maka bakal ngucap kaula wa ma taufiqi sareng hanteu ari taufik kaula illa billahi angin kalawan pitulung Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu wahidina utawi saban-saban wong sawiji mina ta'iina saking kang taat kabeh wal asina lan kang maksiat kabeh iku yang qasimu narima kaluhum ya kullu wahid ila ismaini maring rong duman alimin saji wong kang duwe ilmu wa jahilin lan wong kang bodoh. Tsumma ra'aitu kari-kari ningali ingsun al gurura ing tipuan laziman kang tetep laziman ingkang tetep li jami'il mukallafina kabeh sakabeh wong mukallaf kabeh al mukminina tegese wong mukmin kabeh wal kafirina lan wong kafir kabeh ilaman angin wong asoma kang wis ngaraksa ingnan sapa Allahu Allah Rabbul alamina kang mangirani ing wong alam kabeh wa ana lan utawi ingsun insya'a lamun ngersakaken sapa Allah taala iku aksipu bakal ngabuka ingsun an gururihim saking katipune ya kabeh wa ubayyinu lan bakal mertelaken ingsun al hujjata ing hujjah fihi ing dalam gurur sanah kana gurur wa udihu lan bakal mertelaken ingsun hu ing gurur ghayatul ittidai dohi kalawan katob mertelakeun wa ubayyinulan bakal mertelakeun ingsun hu ing gurur ghayatul bayani kalawan katob mertelakeun bi al jazima kang ringkes barang ya unu kang ono kang kinumu ya ma bayane minal ibarati saking bahasa wa abda ima lan leuwih indah ini barang yakuna kemana ya mak kang tinemu ya mak bayane minal isyarati minil bayan tinama bayane minal isyarati saking isyarat aku maka matu ingsun wa ma taufiqilan utawi lan ora utawi taufik ingsun iku illa billahi aing karawan pitulung Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para wargi sadayana sakumati payuni jelaskeun makhluk ciptaan Allah aya dua rupi hiji hayawan dua goer hayawan nyaeta makhluk yang bernyawa goer hayawan jamad atau lebih jamin orang makhluk yang tidak bernyawa. Nu bernyawa seperti jalmi, kucing, meong, muning, kuda itu hayawan. Goer hayawan anu jamad nu teu bernyawa seperti tatangkalan, taneuh, kayu, batu, cai saja bina. Ari hayawan makhluk yang bernyawa kabagi dua deui. Aya anu mukallaf, aya anu goer mukallaf. Aya anu diperdi ditekan kudu beramal, aya anu henteu nyantai we teu kudu beramal nya mukallaf mah beramal sapertos jalmi balik berakal itu mukallaf karena aya tekanan amal. Aya gue mukallaf sapertos barangkali atanapi satu hewan mukallaf jalmi anu dihitoban ku Allah kalawan ibadah jeung diperintah ku Allah kudu ibadah eta namina mukallaf jeung dijanjian ku Allah mun midamal kasayan kalawan ganjaran jeung dicegah tina maksiat jeung disingsieunan ku Allah disiapkeun siksaan. Goer mukallaf jalmi nu teu dihitoban kudu ngalaksanakeun amal ibadah ninggalkeun maksiat eta gue mukallaf. Salajengna urang jalur urang mukallaf kabagi dua. Mukallaf teh aya nu mukmin, aya nu kafir. Ya.
aya anu beriman, aya anu teu wartos nama cenah di dunia ieu nu cari di dunia teh seueur kene nu teu beriman daripada anu beriman. Duka tah numutkeun sensus biodata kependudukan katampi nu ngobrol abdi sareng hiji jalmi petugas waktu tahun 2000 wartosna cenah nu cari di dunia teh jumlahna 7 miliar. 1,5 muslim, 5,5 non muslim. Nyepat non muslim mah seueur. Aya Kristen, aya Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Kongguan. Enak? Hari itu lah. Pokoknya non muslim ndak kowe kali non muslim. Dan eta teh sadayana oge syukur muslim lah. Ya muslim mah hiji we matak 1,5. Mudah-mudahan seserna di Indonesia. Lajeng sadayana anu mukmin ieu wal mukminu ismani. Nu mukmin kabagi dua, masih dua kata Mas. Aya to'iun, aya asin. Asana asyun dibuang yana karena sikol. Asyun, asin. En amis asin. Aya jaman to'i, nya. Ente make ente imah to'i. Ente to'i aya to'i. To'i mah jama anu to'a. Nya. Oh, kumaha begitu mah? Mah yang gitu mah langkung to'a kita mamin. To'i anu to'a. Aya anu asin nyulayaan maksiat. Nya, ya mukmin. Ari mukmin osok aya ibadah. Ai mukmin osok nu maksiat. Ya Allah, Rabbuna. Anu joget sok anu make kopiah. Kopiah haji Pak. Anu joget sok anu make sorban. Aya. Berarti mukmin teh aya dua, aya to'i, aya asin. Aya anu to'at nurut we to'at mah. Kumaha we cek Allah saur Allah pidama laksanakeun saur Allah tinggal tebihan eta mah to'i jalmi anu to'an. Aya anu asin, aya anu mah yakin jalmi teh berjodoh-jodohan berpasang-pasangannya. Berpasang-pasangan sadayana. Alam naj'alil ardo mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dasar awal lapan azwaja dina surat Al-Qur'an ayat sekian. Dina surat An-Naba eta sadayana azwaja teh dasar pokok mah nyaeta perjodohan. Ya, jalmi pameget jeung istri nikah azwaja. Tapi pas dibuka dina perpanjangan ulama ahli tafsir wabil khusus dina kitab Ruhul Bayan disebutkan azwaja eta sanes sekedar perjodohan tapi termasuk dina setiap tingkah. Jadi jodoh-jodoh tingkah aya anu senang, aya anu ribu. Nya aya anu wareg, aya anu berapa? Anu wareg nyantel we tadi nu lapar nyaneu we. Nya kan berjodohan. Sanes ulah dan mesti disadiakeun pamula ngan berjodohan. Alhamdulillah. Dinahamkeun, dijodoh-jodohkeun. Nya nu ngampar-ngampar, nu baseuh, nu lapar-lapar, nu sebeuh. Nu wantel we,
jeung asin. Nu taat aya, nu maksiat aya. Eta teh aya hikmahna sadayana. Nu maksiat eta teh diciptakeun ku Allah didikireun anu taat. Supaya katawis kumaha istiqomahna anu taat jeung kumaha awalna anu maksiat. Punten kasadayana imam pengalaman we, lamun urang ngamam ganas hoyong amis dicocokeun kana gula, dicocokeun kana uyah. Kan? Ari uyah kumaha rasana? Asin beneran digegel jadi kumaha? Asinnya. Naon ieu maksudna? Entong kana uyah entong keras atuh bodas lidah teh. Upami ganas dicocokeun kana gula mungkin teh keras, tapi palakia sepuh ieu ganas dicocokeun kana uyah. Asin semua asin ngan di tengah-tengah asinna uyah bakal muncul amisna ganas. Dalam urang sadayana nyocokeun ganas kana gula mah jadi seep ku gula atuh. Ganas teh peures we unggul. Mata kana uyah bahkan dibalur anu hayang puas mah. Ganas teh kunaon? Uyah geuwok teh enak teh asin da boge aya uyahan ngan di tengah-tengah asinna uyah bakal muncul amisna ganas gula. Dengan kandungan muncul amisna ganas. Pan aya ganas mah sadayana galak. Nah, makin galak sebab dua korongan. Mangga sadayana kieu atulah urang teh nyumpingan jamaah haji nu sumping di Mekah. Alhamdulillah wih teh di pasian tasbih ieu cenah atur macing we kenang-kenangan tasbih burung coba. Nah, tipe haji tasbih burung. So, lamun urang hoyong ningali burungna tasbih eta nah dibawa kanu caang atau kanu poe? Kanu poe. Oh, poe merenang hideung semua tapi di tengah-tengah hideungna poe bakal muncul burungna tasbih dan dibawa kanu caang mah bahkan barudak mah sok dilebetkeun kana ieu kana peci. Sok kana peci. Kakabgeuna peci teh kana beungeutna. Caang. Eta teh hayang nawiskeun caangna tasbih dinu poe. Maka digedengkeun kok. Dijodohkeun kok. Aya nu taat, aya nu maksiat. Tong aneh. Ieu masjid. Der masjid mingonan, sholawatan, marhaba digireunana anu hayang. Tapi teh ngawas ka sawah ka awil ga itu panggereseran. Pak Haji Pepe nu pulang teh. Nuju dilebet komite ajengan punten hayang pangbabankeun man hayang dieu. Nah kitu ieu masjid biasana Pak Haji. Biasa. Sabab lamun urang melapar jukut ngiring jantan mas. Biasa orang melak cabe bonteng milujan. Melak kade goreng milujan. Sok aya wae keun eta mah kanggo bogodanan urang perjuangkeun kumaha supados sadar. Mata aya toi aya asin wa kullu wahidin minat to'iin ancaina setiap hiji perkara hiji jalmi tina anu taat kabeh wal asina jeung anu maksiat masing-masing nu taat masing-masing nu maksiat yan qasimu ila kismain. Jalmi anu taat ibadah ka Allah pun juga jalmi nu maksiat ngabahula ka Allah terdiri dari dua faktor, aya nu alimin aya nu jahilin. Jalma taat aya nu kadorong ku ilmu, aya anu hayang we teu boga ilmu. Salatna teh tuturut batur muni muni sok salat tuh pengen salah salat teh nurutan muni beda sana muni jadi turutan saudara ya
Sholat nanti turut batur. Ya rumah sadayana jisim abdi mungkin sadayana ge sami pengalaman awal nama urang tiasa sholat. Awal nama urang tiasa naos nurutan batur. Bahkan kadang-kadang nu ngaos ge diselehkeun ku bapana henteu. Teu diselehkeun milu jeung baturna. Kopea sakali sewang geus beres maneh bagian urang. Sinjang sekali sewang geus bubuh anak sekali sewang. Bahkan anu ngawin mamudakna sasarung duaan we marane. Atuh mojot pas beres teh. Duaan ngaraneng ya Allah ieu budak saha ieu teh. Tos kitunya urang teh sabar ka para muallimin sokadan aya urang kali datang teu disel leh ke emot saarit pengalaman tahun 81 abdi ngaos ka Ciberem pesantren Darul Ahkam di bawah pimpinan Bapak Kiai Haji Hasan Syadzili Allah yarhamu pangarsaan Ciberem ngaos kene ngobrol sama Kang teseur santri mun cenah di dieu mah santri teseur waktu abdinya 800 santri tong hari janing jalmi cenah jin oge ngaos kadinya da upami santri uwi tinggal 70 deui berarti na 800 teh sok seueur teh ngajanten dina pantot teh ang dudus rupana teh sapertos ang dudus kasep nyawali ang ngalak punten tapi teu ngajawab gua leca di dadat geus aya ditaroskeun teh ternyata di pasantren nama jin oge ngiri ngaos di mana teh an carina caket bor cenah caket bor di payun tak eta teh cenah jin dinya ngan cete beda aya bedana aya cenah bedana ari jin cenah tara diselehkeun datang oh cenah di abdi sok aya udah tara diselehkeun beunang naon bapak ini bapak geus 2 tahun bios kena sing sabar kena ada ari manfaat mah insyaallah bakal berkah. Aya anu sadayana aya nu alimin nu takwa teh nu ibadah teh aya nu dengan ilmuna. Aya anu wah nyanyahoana kumaha pantesna. Aya nu seuri tapi pengalaman punten sanes urang dieu da aya tukang cilok miring eta miringna tepan asar dia beres tepan asar soleh banjur abdas tas miringna berjamaah beres berjamaah satama jeung abdi kapangkar dak salat deui salat sunah terus beres duh mang cete rajin mohon cenah alhamdulillah cete eta dia salat naon ba'diyah kayak ba'diyah tos asar ayatnya ba'diyah abdi mah tara dipilihan tos subuh aya tos asar aya ya Allah eta madhab mana nu dicanak culang cileun anjeun teh sok urang ka kitabna punten teh tiasa jantan haram salat lagi aya sanes dina waktu sama teu tiasa ada salat teu aya awona cik sana ieu awon aya teh tepat jeung nama bisa jadi haram teu aya teh salat sabada asar mah teu aya ba'diyah kecuali bade qada mata abdi naroskeun heula teu langsung nyaram diri salat qada gitu atana pi qada qobliyah leun tadi mah teu aya ba'diyah cenah ih situ mah madhabna teh disebut madhab cilok. Dua ayat jadi pupus tersebut pupus nanti kaping 12 Dzulhijjah kaping 12 Dzulhijjah pupus yang ku abdi teh dilayan teh dintena aya panginten kating dintena da di pedama dilayan cetek kumaha mate wayah kumaha pupus teh nyata ka ngaji cenah mate teh soleh cenah mama alhamdulillah cetek katingal di anjeun mah cetek ta picarioseun keur matos sepuh deui eta teh cenah pupusna teh keur moyan kaping 12 teh tabu dalapan siang menuju moyan terus moyan teh mangkeran matahari pan moyannya
di Sukarinam kan disebutnya moto, mayatnya moto, maunya tomong. Mayunan karena teras, mayunan teras. Kan emak cina nuju saum, kasolehan emak nuju saum cina, nama kita saum, nyawalan pan cina. Pan kamari lebaran layagung, lebaran adha, tanggal 12 itu nyawalan. Ban ibu getol-getol nasi emak. Apa teh bogo deui Allah muga si dihampura teh dosa. Nyawalan ti mana jalanna ieu. Pan asrek mah hukumna ge haram puasana oge. Sadayana nyawalan terus kumaha nunutan. Si emak teh mau nate nunutan gara-gara ti kusruk kana sadaya rugan. Karena juruk keramik. Pan moyana teh mainan juruk keramik anu nyungcung ya Allah pernah kali. Nini sabeura badana nunutan ditamplokeun eta kakuatan badana ditanian ku juruk keramik tarang kena bedak bejatan. Lieur panginten otak sentar rusak akhirna syariatna meninggal pupus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cenah corona kita membaca. Pupus kata si mak teh, eta murang kali mani bangga teh, ngabanggakeun sepunna nya eta bari ku solehah jeung getol ibadahna nepi ka tos buhoran adha sadinten kaduana saum deui dengan alasannya walan merenang dikiaskeun suan kias kumanya kana lebaran fitri nya tos sering sete punten nya teh mudah-mudahan masih diampunten dosana ngan masukan ti abdi ari tasyrek mah kalebetkeun waktos muharam di puasaan pandukun salat teh rukun teh syaratna saum teh di antawisna teh qabilun ani saum waktuna narima dipakai saum aya eta teu saah teh saum ge ngan mudah-mudahan manawi tina kabodohan da saur kitab Kasyfut Tabyin fi Qurril Khalqi Ajmain ya disebut katipu teh asana katipu teh da jelema teh aya dua aya anu mukmin teh aya anu asin aya anu togi aya anu asin tah nu togi jeung nu asin teh aya dua aya anu alimin aya anu aya amal jeung ilmuna aya amal dibangan buka doa. Maksiat gitu bisa nih. Maksiat ge aya maksiat anu alim terang nya teh maksiat mata rada susulum hutan. Kanyawan teh kalamas kelemes. Sadar artina bahwa eta teh awon sapertos bangsa. Bangsa ditewak mana teh nyaho teh bangsa teh doraka nya terang tapi kapaksa berarti ya alim ya asin tapi alim nya jelema teh maksiat tapi berilmu terangan nya eta teh dosa aya anu jahil aya penyakit cae we bengker sirana make baju hideung salahkeun pedang dina tongong jeung kana suhunan bus ka imah beunghar emas di cana hubungan dicekek emas di cana ajisan di cana terus itu isukna awur-awur ke masyarakat tuh nya kita madhab si pitung nan urang mah cenah nulungan kanu teu boga nyokot tinu nya pan aya carana khud min amwalihim sodaqatan ku cara zakat lain ku cara dipau gitu aya gitu mah tetep we alun aya banyak teh sae we nu mau we asin teh aya anu alim aya anu jahil nu maksiat teh aya anu terang yen eta teh dosa oge aya anu teu terang yen eta teh dosa matak sadayana ampunten afaduddin salah satu ruksakna agama teh digragoti ti lebat ku tilu pihak nu ngaruksak agama teh tilu pihak anu bahaya dina agama
an menyangkut kana hanca ieu sadayana saur hadis aya 3 pihak. Hiji faqihun fajir, hiji jami anu ngarti tapi bangor, hiji jami anu ngarti tapi bader, hiji jami anu gaduh ilmu sok maksiat. Kurang-kurangna eta teh mata ngarusak agama. Naon margina? Sabab ari jelema alim ngalakukeun maksiat eta teh dicontoh ku masyarakat. Da ari jelema ngarti mana ditinggali naonna? Awana moal ditinggali saya ajingan teh dasar ajingannya tuh tingali jingan teh salat duha. Heuh nah we. Lain ge ajengan atuh tara duha acan mah. Dasar santrinya mau kita be ngaji, itu udah santri. Lain dia santri tara ngaji mah. Ketika melakukan keawanan we, ditinggali we santri gaple. Tuh tempol santri ge gaple. Urang didik we, gembrong dan dipimpin ku santri. Naon teh? Gaple. Itu nya. Awas. Jami anu aya pinunjul, jami anu aya kriteria jeung potensi nu sok dipeunteun jeung di talak-talak ku batu teh justru dina kaawanana. Mangga aya ajingan ngalakukeun maksiat cek batu tuh nya ajingan oge hayu kurang maksiat da ajan ge resepkeun geuning. Gitu. Jadi contoh. Ya, maka pemimpin mah awas coba-coba salah langkah bisa ngajuralikeun kapal, bisa ngagelincirkeun kareta. Martina bakal disoroti. Tuh tingali parurah ge nya itu itu mata coba-coba parurah teh. Sebab bakal jadi figur kanggo masyarakat yang perangkat sadayana. Kalau teh soleh pada teh bager, insyaallah urang teh walaupun teu nurutan batur teh tapi minimal komentarna bagus. Hiji faqihun fajirun, nu paling melang. Faqihun fajir teh jamin ngarti tapi berdosa maksiat. So kadang-kadang justru didalilan eta maksiat teh ku nyamukna. Baik maupun ku akalna dadare aya daya laki aya daya akli. Kenaon santi teh keur mau ieu cenah lauk guruna. Ya, kenaon ieu cenah lauk ti warang sani cenah teh. Ieu dosa atuh sia teh nu guru make dipaling. Punten Pak. Guru mah bager ka muridna, tong harigani lauk ilmu bae nu mahal dipikeun pamari lauk nu murah. Bisa teh. Akal teh aya wae. Gitu. Maka eta teh faqihun fajirun termasuk afatuddin, kehancuran agama ini. Sabab aya nyontoh awan. 2 wa imamun jair, penguasa pemimpin anu lacut, anu awan, anu sok masihan program di luar tetekon agama. Kan bedas adena ari kekuasaan mah leres. Para kiai, para mualim acung-acungan nyaram judi ke masyarakat tuh kengeng tugal togel bantal buntut itu kengeng eta teh haram. Rijsum bin amalish didalilan ku Al-Qur'an. Bahkan tukang nyanyi mani ngeuwakan curi. Bani ku hayang nyarang ku cara nyanyi jeung lain sebagainya. Punten sadayana dampak atawa asar jeung tapakna teh meueusan. Aya nu sadar we, neme menerima teu sadar mah justru bakal mari bendu eta mah kiai fanatik sentimen. Ketika program pemerintah turun we perda peraturan daerah memutuskan hasil musyawarah kepala daerah sareng panginten DPRD daerah memutuskan bahwa itu harus diberantas gerakan polisi satpol pp jeung dishub entos jeung karena punya syaukah, punya power dan kekuatan.
eta teh kana sae nya kitu deui kana awon urang teh jadi kecoas kicawi geus teu wantut nya geus numawi disaruk sakrutu agama upami aya program pemerintah anu matak hancurkeun agama naudzubillah. Nomor katiluna wa mujtahidun jahilun ngagali hukum mujtahid menjero ngagali hukum nyontohan amal bergerak di bidang ibadah cuman jahilun teu berargumentasi teu nganggo referensi teu nganggo dalil teu nganggo alasan anu kuat dina agama. Pansaena hirup teh urang teh kudu dipulasara ngan jelema keur hirup mah aliman di naon dipulasara lamun geus maot teh karak daek di naon. Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon jang punten pamalim pun bapak teh ngansulkeun hoyong dipulasara nya dipulasara dipulas kunaon ku sara ku aturan agama dibageun kitu di bungkus jeung sajabina dipulasara salah teu lain nu mau wae nu kudu dipulasara nu hirup oge sami kudu dipulas jadi nu hirup manikeun sanes kitu da aya carana tapi diatur ku aturan agama. Tah lamun jalmi mujtahidun ngagali hukum. Lamun jalmi sadayana ngayakeun percontohan ibadah ngan jahilun ngaji tara masantren teu ngungsi tatanya heulang teu deur we ngayakeun komplotan jeung sajabina ngan dasana jahilun. Aduh eta teh afatuddin hancurna agama. Mawi widei tadi jalmi teh aya anu asin, aya anu toi, aya anu asin. Masing-masing aya anu alim, aya anu jahil. Jadi aya toi, alim, toi, jahil, aya anu asi, alim, asi, jahil. Summa ra'aitu. Jadi kadinya tatungtungna. Teras kaula ningali al-gururo kana masalah tipuan. Nu tadi teh jalmi ngamalkeun duh sadayana pan ari awam bodoh urang we urang ya sabuna annahum yuhsinuna sunna jalmi bodoh mah boga sangka penyate sae padahal eta teh Allah. Nah kaula ningali al gurur masalah tipuan terjebak jalmi laziman li jami'il mukallafin. Soal tipuan eta teh sumaraba kasararea nu katipu teh hampir sarea termasuk mukminin wal kafirin. Jelema nu katipu teh mukmin sok aya katipu aya. Jangan teh muka kafirin aya nu katipu aya. Katipu ku ponsel atanapi ku naon kitu acak nomor nya eta malah masalah-masalah ngan imam khusus masalah katipu peramalan. Boga rasa kurang pede, percaya diri dan bersyukur anu amal teh ketika dihadapkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kenging seleksi, kenging pilihan disaring ternyata mana nu tarima. Da amal teh aya nu makbul, aya nu mardud, aya anu ditarima, aya nu ditolak amal teh. Kumaha atunya urang mawi di dieu urang bukakeun. Aya mukmin, aya kafir, sadayana oge eta teh gurur laziman li jami'il mukallafin tumantar ka sakabeh jalma anu mukallaf illa man asamahullahu rabbul alamin. Kecuali jami nu kenging perlindungan Allah Subhanahu. Insyaallah sadayana nu kitu mah bakal diraksa ku Allah. Ngan sadayana diraksa ku Allah teh kalawan ilmu. Tawaana engana bae kaula di dieu insyaallah lamun ngeresakeun Allah jadi digumantungkeun kana kersaning Allah ieu kamistiana. Mun urang rek midamel hiji perkara teu kenging ngayakinkeun nyalira. Sabab sadetik ti ayeuna kapayun itu teh disebutkeun miftahul
mafatihul ghaib, kunci rahasia. Ayeuna urang kieu enyi kumaha wallahu a'lam. Urang teu terangnya naha ku Yuswa emot mungkin tadi teh abdi terus ngalayan di pun lanceuk anu linggihna di Jakarta di Tanjung Priuk anjeunna 10 dinten di rumah sakit nganturkeun alhamdulillah Bapak Haji Durrahman bin Bapak Muhalim Duloh, Allah yarhamu, mudah-mudahan anjeunna dirahmati Allah amin. 12:30 abdi uli ka di Ciutara gitu. Anjeunna teh sakoblana teh kantos ka dieu ka abdi mungkin abdi ngabangun anjeunna mungkin aya rezeki diringan. Ngobrolkeun nya eta jalan tol di Salawi teh anya gaduh kula 2 kotak di Salawi eta teh lokasi nanti kasipat mung ternyata teu sadayana kulahna anu kasipat teh nu ka Canak teh sapali sapotong nya nu sakantuna diajukeun ka ditu ari-ari teh kan ka Cicurug ningali di Parung Budak di belakangan eta majajar eta nanti tutupnya sana pada tinggal bukanya anu kaluaran Timur Cimi nya kaluaran Timur Cimi kata ya Allah cete satu acana anjeunna ngantunkeun teh ngobrolkeun perkawis pengajuan kulahna hoyong di Ical Sadayana ka developer teh ajuan jalan tol anu jalur ka Salawi lengkap keluarna anak buka jalan tol na malam begitu terang kirang paham nganu jelas mah jadi ngajukeun margi kieu gitu kayak cenah bakal dikieun eta mani amis teh ngobrol teh ternyata cek sepuh teh mana mama teh ngadoy doho teu bisa dipoho panjang teh diudak kedua perkara hiji rezeki dua ajal aya anu meunang heula ajal rezeki can kabagean jadi lupa jadi tarik kena ajal nang udah geuning daripada si eta ngudag rezeki aya anu ajal mah katinggalin ngan ngaman geus ribut carotok rezeki mata alhamdulillah sukses satacan maot teh aya tapi tetap mau diantar diudag terus aja teh ka mana rezeki teh acan ka tewa ajal parantos dongkap manten teu kabagean ari harapan jeung rencana mah kieu tapi ternyata dipundut ku Nur Rahayu dicandakeun kawasa ditutup umur di punggal ajal teu bisa kumaha. Ini tiba contoh ka urang. Abdi sering ngobrolkeun gini di Sukamantri aya nu mesen mobil Fortuner di Oto 2000 ditutup sakaraja teh Cirumput nanti nya Cirumputnya aya dealer dealer Toyota nu di ditu teh nya mesen mobil Fortuner nembe keluar anjeunna tos di ACC sanes kanten anjeunna uwi ka Sukamantri nyepang telepon ya nanti dikirim ya cepat ya terus dikirim dina jalan teh teleponana sareng anjeunna teh lurus saja nanti di setelah jembatan Cigunung ada belokan ke kiri masuk aja ke kiri dan ke kiri terus turun kalbak, nah ada perum Sukamantri di situ. Saya tanyain aja, ayo ngecek berapa gitu. Kene pang HP kene GP cari kurang HP murah, nas, teu kauninga, mung lami-lami HP sadar wae, nyambojona nyamborkeun sebab kuncin HP sadar wae. Itu pengiriman tos dipayun, nya mangna dicabak teh si bapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngantunkeun alamnya nuju dengan HP.